galau dah ucap gencan. Nyaho dong nama enggeus. Ku dicagerkeun ku si emak, tapi teu nyaho nya. Enggeus. Sugan cager bae nya. Enggeus. Kan aing betung ya. Betung bae. Geus betung aing. Engkau selanya. Kadareun aing mau mabur. Geus bijak itu. Eta sinya nego nya. Geus cager encan eta. Tin. Ih dia cager. Pagi-pagi dia Tin. Ayam gitu. Ayam beli deh. Coba Tin, menang teu. Enak gratis mah dia aja. Coba. Jadi dia cager, lain edan bae seterusna. Dia Tin nunjak amat kana aing. Pantesan keur edan serius be aing. Tangtang dia ya. Laju dia geus move on kana si Junet. Aing Tin jangan baik lah. Kumaha ya Tin? Nyaho ya aing aneh amat. Aha, aing boga ide supaya dia bisa menangkan si Junet. Bener Tin. Oh, bener asal kuat. Pulus. Apa itu Tin? Pulus. Oh, ayo. Kuat ente bagi duit. Ada caranya Tin. Kurang dipelet, didukunkeun. Sadis amat dia mah Tin, Tin. apapun carana asal dibenangkeun eta si Junet geus sia. Gimana Tin? Geus hayu beh aing boga kenalan. Geus hayu pokona mah lah, kemon. Ayo lah kalau gitu mah. Aduh, mau maksa-maksa acan dia nya. Rasa keluar yang boga pamajikan dia yang kudu nyar tambahan dia yang pero kudu paraban hut-hut acan mah ieu. Nyar di mana nya? Rok jelema sepotong-sepotong acan dia nya. Aduh, gerang ya maing penghasilan. Orang kieu nya boga pamajikan urang kudu parabaneun. Jadi kangen si Dadang anjing si Asep ieu nya. Aduh, bangsa, datanglah bangsa. Aduh. Ya, si iya yun tukang ngadukun maneng. Amat Tin. Mana eta nu bayi serem komo di dukuna. Dia teh lain nu nyerikeun si Asepnya. Marun. Terus balik dia di Bogor ya. Oh, geus. Tumben dia lewat karena kawasan aing ya. Aya naon dia? Aing hayang minta pembantuan dia. Bantuan naon dia? Pangantirkeun aing ka imah dukun dia teh. Nek kadukun si Asep deui endung aing ya. Buat turun nyeri. Lain. Teu aing dek nganter babaturan aing teh dek ngagawean lalaki. Oh, atuh soal mudah eta mah. Cobaan deui laing baturan dia. Dia dula dia bae. Jageulis ieu. Beuh aing lamun can kawin geus digares ku aing. Ngomong naon dia? Ngomong naon tadi? Teu ngomongna naon. Geus hayu burung anter aing ka dukun. Naon dia ye? Beuh, pantes lalaki kalaburok galaki ya. Soal kadukun mah gampang, nu penting iya ya. Tadi dia duit be duit. Komain gore mus boga pamajikan butuh parabaneun, ya. Nah ya Tin. Semiji bere bae. Bere bae eta. Heeh, bere bae. Ayo Tin. Yo. Nah, di melain duit. Atuh jangan ganti anting dia ta. Emang aing tince. Gitu. Duit aya butuh ge duit ya. Dia deui preman diberen kitu moal beukieun. Oh, tenang Tin. Harese amat ya. Kita di ge butuh ge duit aing mah. Geus hayo antar ku aing. Ayo tutur ke aing. Yuk. Ai eta budak, kapok-kapok nata geng geus edan. Mari kalah ngadukun tuh bisa dibiarkeun aing kudu laporan kana si Sarwitik. Neneng. Nah dia tuh datang karena kawinan aing kemari dia. Aing sibuk ngangon bae pembukaan. Ngangon dia. Baju langsungnya tanya, ayo ya. Kemana? Langsungnya tanya. Si neneng gabung jeung preman. Mal bener ya. Ganggu aing preman. Geus ulah ngomong bae hayu asup. Dimas Gandapura. Sana naon geus aing dijorun podang. Dimas Gandapura.
Kemana ya? Ini masih missing ya. Nih mas. Mas. Kemananya? Nih mas. Mas. Tenang dulu. Kan dia ngajak nang. Gue kayak gini kesal gue nih dari. Mau tahu guys, keluar kan? Nggak saya geran. Amat berasa. Ya, sering ting mestol. Belum jawara baik. Nggak saya geran. Berhasil, dia diteluh ku aing. Sakti Mandraguna, tiada tanding, tiada banding. Saha deui sakedeung deui bakal aya pasen. Hei, cok. Mana? Nyaho. Hei, ada apa? Tas ada apa? Udah. Ti beungeut nama geus kataran bak dia eta datang ka dieu nya. Hah? Arek ngajailan jalonya. Hah? Mohon nyai. Gampang kitu mah. Gampang. Jago mah ahli mah. Moal aya nu meletkeun. Eta dukun apa orsel ramen. Udah lo ngomong cicing. Ngomong dia. Hah? Ngomong kan aing. Nyaho aing ngadenge. Tong harewosan. Anu tiung beureum dia rek meletnya. Hah? Preman. Dia ka dia rek nyandung. Tante nyai hiji bae teh paraban nyai kemudian nyandung bareng. Ieu nganter ieu. Ja eta mah bading-bading rek melet anak aing ieu si poneng ieu nya. Tadi. Naon dia maju. Iya, bukan ieu. Bener. Siap gitu maharna. Siap Nyai Gandapura, masalah eta mah belah khawatir. Parangsa aing mada ieu kadeuleuna jelema masakat ieu. Geus nyai ngomong bae, lain gawean keur masalah duit mah tenang bae. Dukun mah terbitan amat. Alunjak ka hayang ngeceng di jero botol dia. Aja nyai ulah ngabacot bae geureun gawean tah. Saha ieu mana nu rek dipelet na saha? Cek mah anak aing rok ngalunjak eta budakna. Dileukeun dia ku aing. Lalaki kurung ieu rek dipelet ku dia. Wow. Masa dia seuri ah? Ka preman wajak seuri. Si eta ngalunjak oke si eta pasen aing tapi ngalunjak aing si eta mah. Terus geura gawean hari teh digaras ku aing lambat aman. Oke, siap. Dia mah anak aing. Reboskeun dia ku aing supaya aing menang duit, anak aing selamat. Pokokna disalegoskeun dia ku aing.
Gus, beres. Kira balik ya. Nah, deui minyak urut tadi mentah balik. Ngalunjak dianya. Ampun Nyai, ampun. Mahar na mana? Mahar. Kayak tuh emang preman. Tanya, tanya. Mana abangnya bang? Cincin ya, cincin. Cincin? Cincin dong. Ada cincin kan? Ada sama. Bagus burung. Jago emas ieu mah. Nyai. Sabenerna mah kurang keneh ieu. Baja Nyai biasanya kurang dibere cangkarut ya. Terima bae sih. Geus majah. Pamit bae nya. Geus majah rek balik mah. Nyai nya. Menang emas aing poe ieu. Tanya, iya Nyai, mulai di mana Ibu? Bagus amat ya. Nah, aku orang jadi dukun ya, jadi preman carape. Dan dia Nyai merek mana ya, bagus amat ya. Muncar teh. Cocok ya preman alih profesi ya, jadi dukun ya. Ngalunjak ya. Kamu. Udah, sudah bang. Aing nanya lampu doang, kok dibalang pakai. Sia ya, mau saya bayar. Ayo balik. Witi. Kemana tuh jelema? Mana itu si Sarwiti? Woi, enak. Ari dia kenaon. Kengamna Ajunet diraha dilamar Ajunet. Dia turun ke dia ya. Nek nangeun turun. Ayo nu penting kenal si Juned. Junet, Oh, geus kana turun. aya berita penting nangeun kena Ajunet. Tentang si Neneng gawat, pokoknya gawat. Kunaon jeung si Edan lain. Saya orang cerita yuk di tempat biasa. Ayo. Kira nih cerita naon? Tentang si Neneng, ya pokoknya serem. Serem kunaon jeung serem tiba heula ge. Geus geura nu bener ngabacotna ceritakeun. Tadi aing nempos si Titin jeung si Neneng. Ketemuan jeung preman. Preman mana? Preman anu sok itu teh gelut bae teh jeung Jawara. Jawara mana? Bila aku tanya ho, Oh, poho. Sia mah ngojok bae jeung si Juned, mantakna kan nyaho. Oh, iya dong, emang maneh jomblo. Semoga ya ulah ngomong ngomong jomblo bae. Nu penting mah iya ya si Neneng ngadukunkeun si eta, si Juned. Awas laler asup. Kiraku Oh, nyaan aing mah. urang kecaran mah kudu katimu eta Ajunet. Sayur. Jangan ya. Ay. Ya itu Ajunet. Segera udang ke. Tengah udang kenanya. Babuk. Enak bae kabuka aja ulah. Daripada sare bae. Ajunet. Udah nggak tuh itu topi lain dipakai kahulu. Bagi taing bae dasar aing promo. Udah nggak tuh, tadi diudangkan Witi. Sarwiti. Berita penting tentang si Neneng. Geura bejakeun, geura pakarnya mah. Geura bejakeun. Dia nek dipelet ku si Neneng geuraeun. Astagfirullah. Naon Mal susurian. Tenang Neng, tenang. Moal kapelet. Atuh eta dukun ge Ma Aa. Emak, Ma atunya. lu bener Kajunet. Bener puguh. Ayeuna mah kan jadi dukun. Biasa dengan modal jeung Ajunet kawin. Lu bener
Bener. Bisa ulah di dulu balung itu lo ke. Baru gitu dia. Teh. Ajunan tuh Din. Segera. Ayo coba orang tes Din. Sampun Can. Oh. Sugan sampurnya. Hai Ajunet. Bati. Ajunet cintakan ke neneng. Pada cina mah ampuh eta. Padahal mah sahandai. Kan dia ngomong eta babisikan naon ha. Aisyah gila tenang. Itu aing ngurus kena dia. Hello, bukan urusan lo. Ayo Ajunet bawa ganti sih kan neneng. Ih naon sih? Maaf neng, kan neng teh kapok-kapok. Kan amu tos gak disarwiti. Din, kok tuh ampuh sih? Nyaho kurang syarat meureun. Nah, witi. Ama anti dipaletnya neng. Maaf tuh bawa kan neng itu. Emang neneng meret aanya? Ih, cek saha. Geus ulah ngeles geus ka nyahoan sia. Ih, kecampur bae maneh. Aing ge nyaho dukuna saha geus ngaku bae. Ih, emang saha? Anya tuh kana Ajunet. So tahu amat sih. Emang aya nyaho dukuna saha? Tahu lah, kan dukuna eta emak gue. Mertua gue alias Cerom lah. Lu bener bae. Aku ya eta mah dukuna preman. Nya, pugu eta preman ngadukuna ka emak Junet. Kasihan deh lo ketipu. Itu matiin aing isin. Isin karena dararia. Hih. Dia tuh isin nanti. Isin ini sebenarnya nama. Bisa yuk, balik yuk. Bisa. Alhamdulillahnya hubungan orang terselamatkan. Alhamdulillah. Dia ya nggak mau bita aing bae. Sirik bae. Mujur enak balik. Gue balik hari itu. Ayo ngajak lah. Ngajak lah.